kadang hajakeun munajat nyuhunkeun pituduh gitunya ya lo pangnuduhkeun gitu ieu teh naha da pangarti matos cekap gitunya ngan ieu teh naha bet sieun wae nya mun ngabayangkeun maot teh sanesna naon burat ajal urang tos pararondok sakedap deui urang rek maranaot lamun urang sieun keneh ku maot atuh kumaha dongengna meureun didatangan ku Ijroil dina kaayaan keur sieun meureun cilaka gitu pan kadana didatangan Ijroil teh kudu keur pasrah sumrah meureun ari hayang uih salamet mah tah ayeuna mah tong dibangbalerkeun tong make digibri-gibrikeun lamun datang gambaran maot teh anggur cerak gitu saha sia teh kitu nu nyingsieunan wae kana datangna maot teh da maot mah teh bisa disieun-sieun gitu tah eta teh seueur anu ngabangbalerkeun ka sieun eta gitunya ku dalil sanesana naon Pak abdi mah rumasa lo makina dosa matak ngasieun maot teh nah Ijroil nungguan maneh beres dosa gitu henteu loba jelema keur bigawe maksiat dicabut nyawa berarti kan Ijroil tara nungguan maneh beres gitu sigana apa muntos beres bersih mah abdi siap rek siap kumaha gitu maksudnya teh Ijroil mah teu nungguan maneh beres bersih iraha we datangna kan Ijroil mah gitu tak sanes nungguan beres sanes nungguan bersih gitu eta kasieun salami ieu tara dimasalahkeun ku urang teh anggur dibangbalerkeun dugikeun ka aya nu ngadalilan rada akurat saresana nu abdi mah ageng kene sametan ieu sametan mah urusan pangeran nu penting mah gaduh paneja we ya Allah abdi terang nu maot sahid ge kaganjal ku sametan mah abdi teh zuhur sametan teh ya Allah nyuhunkeun pitulung ti anjeun kada kumaha abdi meresanana cekap ikrar sakit dipangmeresankeun ku Gusti Allah kitu duka ku cara kumaha duka rezekina ti mana duka eta mah nu pentingna mah tos ikrar we ka Gusti Allah teh ngan urang tos ngudingakeun kadat nu welas asih gitu ngan urang tos ngudingakeun kadat nu maha beunghar pan jeung urang tos ngudingakeun kadat nu tara jolim gitu tara sulaya gitu tos nyarios celik putih celak herannya antas sieun kaganjal ku sametan atos didugikeun gitu kan teu ngantosan kumaha cara meresana ti mana dongkap rezeki keur meresana kan usaha diberesana nyangakeun sadaya-daya